ibu sing emot lamun balai pasti anu teri pikahoyok urang sadaya naon lamun urang disebut teri sae eta anu pikahoyok urang sadaya naon tapi si emot eta teh bahwa Allah dina Al-Quran waliyul mu'minina minhu balaan hasanah kun Allah diuji kadang anu mukmin kunal ku balai anu halus kadang-kadang halus kadang-kadang itu teh pamere Allah lain ujian padahal mah ujian eta kalau seorang teh uji eta nah kumaha urang biasa ibadah eta ujian urang biasa harta eta ujian biasa pangkat eta ujian biasa bodoh eta ujian biasa putra eta ujian sadayana ieu uji kurus disebutkan saya teh ujian nah lulus eta kasehatan lamun lulus insyaallah bakal selamat lamun lulus bakal silakan apa eta teh ujian gitu waliyul mu'minina minhu balaan hasanah eta teh balaan hasanah an alus teh eta teh bala bisa dieu teh lamun urang eta kalusan masih kena aya sifat kasombongan atau ria takabur ujub gumedenya atau nabi mau aya kalimat hasud dan tawur begitu teh bahwa dina hatena urang asa pamrisana tawur begitu teh berarti eta jamaah terus ujianan nanti Gusti Allah kade eta gitu nya kadang-kadang sebenarnya balaan urang mah balai nyata anu teu dipikahoyong urang tapi kadang-kadang eta teh urang teh emot dawa Allah anana teh kasayan oge eta teh mangrupakeun mangrupikeun nyata ujian kersa keur jalma anu mukmin kade